Duh ieu teh rokok geus aya ieu teh. Kopi geus aya ngan jelema ieu teh wah anu nganyang ieu teh. Aduh ieu teh kata aduh kieu tiikeun bun. Saha ya suga nu bakal aya nu datang gitu bae ayeuna. Assalamualaikum. Salam. Oh, mangga Kak. Ngejeun ya. Ah, juke we iya Pak. Ayo kalebat. Nya. Alah, nyanak naon ieu teh? Bom itu di Afrika. Alah, nyanak bom atuh Nya. biasa tuh bom mah ieu Nya. simpen di dieu. Alah, ketangkaribung ieu teh. Alah, atuh ya ieu nyanak naon ieu age ieu. Kita nyarak. Nah, nya segala aya we di bumi. Canak Oh, we. lain di bumi cik cobi atuh pabi ditampinya. Ya, banget. Golong geuning aya hayam. Kadang bener nya segala aya we tah mah. Ini legonanya. Bikan eta mah. Ikan Ya bikan tah kami ieu mah jago. jago tah. Oh, Sampai ke 2 bulan eta teh. 2 bulanan aduh aya hayam, aya kayu, nya kanggo ibak ieu. Nuhun ya. Kanggo ibak si hayam ieu nya. Nya. Kami teh di belakang mah teh bakal ada kucel gitu. Mun aduh ieu mau kabini seueun kieu ampun aya gayungna. Wis tuh asok papi rokok. Nya. Ditampi. Oh nya sap sesep sesep wios. Bios ah ketan sekedar lah. Ah sesep saok da aya nama aya rokok aya naon. Aya kat mah karibung kieu da di abdi mah teh aya naon teh kanggo mulangna. Ah keun we dah ya. Kayak di banyak bom itu bunnya ka dieu. Aduh nyanak bom ampun ieu aduh. Ruas dinya aya bom. Ah ditampi ya Nah, udah. sok. Ya tuh nah atuh akal-akal meuni. Henteu ya. Itu mana korekna aduh. Korek. Tirit ae. Oh iya suka korek namun kayaknya di tangan lah. Ya banget semangat. Kayak korek ahli teh teh aya nu ageung kita korek teh. Oh, terus sawios kan penting mah burung, biasa burung kena rokok. Mun aduh. Rokok naon teh? Lah ieu kopian tapi Sok. tapi jika rokok 1000-an. Sampai ngaleueut ah. Nya biasa. Ade kamari teh kumaha ieu teh? Wih damel lah teh. Nya. Panginten damel dina naon? Anu gimana naon ya? Gila Pak. Oh iya lah. Nya. Ya di Oh, ari abi mah tambal di Riau teh. Ame mulang, tukang mau hayam itu mah. bagian naonna. Oh, bagian eta bigisting, masa bigisting. Begisting gitu ya. Jangan panginten kamari teh aya rencana aya hawar-hawar gitu abdi teh amal teh di rumah sakit. Nya. Bagian naon? Jadi presiden.